kan kita orang teh menuju menikmati lantunan bambu air. Ya teh kamu di suatu teh kasinan bambu air. Eta teh sanes jore-jore di Bandung gitu teh anu ngawandi eta teh Ibu Cita. Istrina Bapak Gubernur. Dibantuin cenah hoyong pangadamelkeun bambu air. Angklung air, angklung air. Bambu air mah gentosan jambu air. Kumawi ya itu. Jadi air teh. Bambu air mah berarti cetek mah jamu air. pemilih dia mah sobat teh kepala tokan Nah itu Nur ganggu pisan orang preman lainnya ulah ketua gitu tok atuh jadi kieu ngobrol teh itu ngobrol teh sareng seniman ngumpul jadi seniman pun sensitif cekap nguping musik hoyong rangkana kene Kok ninggal opieun. hoyong barang uang ningali anu pemandangan hoyong ada mah lukisan ningali parek ada mah tari pagi Kang Budi kagus teh ningali sapi kagus jadi ide nyata mah tarian amnana dan bersama sapi gitu Nyanyi. nyanyi Itu we. lagu teh ono Kang kamu terawasen jadi ya teh lur ya teh Kang Budi Rianto karung tah ini orang bahasa hiji eta teh karung teh naon disebut karung teh komunitas antara memang da teh abdi keur nuju budaknya ningali mangga teh Budi karung dan Kampus dan muda. sampai teh jeung segede kieu Iya, jangan teh. Kapung Korte dina tahun 1885. SMP. abdi mah teh saya balik Karena hari tama tos jantan seniman kan tukang gambar gambar kartun Nah, ya di antawis mahasiswa hari tama IKIM di jurusan seni rupa disarengan ku dosen seni rupa kurang adegeun pakumpulan kartunis kartunis Nah, sebab teh kelompok kartunis Bandung gitu. karung salah nama karung ya Bandung salah nama tapi udah teraos udah pan ari kartunis mah jantan tiasa hiji bentuk hiji benda atau hiji wangunna anu dina non tina kacamata komedi benernya lamun karung pan ketika sih karung gitu. Ari ngangodung mah bisi pajar mendung pancong bayang raosnya. tak Kang Budi Kang Budi berjantan kartunis gitu kumaha eta memang tilu budakna awon ngagambar atau kumaha Eta mah tos karieuduan we sakitu. Geus tibatan ngagambar anu biasa sapertos natural realis langkung gampil gambar kartun mah. Tah, gambar irung. Ceret. Tos di aku ku sadayana eta teh gambar irung. Ada mah titik buat titik. Panon. Luhureun irung, tertib panon. Diangkeun ku sadayana. salos menglukit titik kungkul tapi lamun natural Atuh kan bulu panon gitu seueur mannya. Dina kartun mah laras Aya mah. mah nya. Teu aya nanya. tapi eta Kang Budi abdi mah anehnya apa mengenali kartun pan upami natural mah ngagabarkeun maksudnya jelasnya jumlahna kitu Kayak ari aneh mah kayak itu aktunya Ya untuk itu dah. aduh mah aneh Ngalim jadi karena banget abi. ningali serial tak itu aneh serial Sindul eta Sindul kitu Ada nuannya. Nah, padahal Sindul teh henteu dina hiji posisinya calawakna dendekna beureumna amokna tapi kagambar ya eta Sindul eta kumaha aya biasa mempertahankan itu rada lami katanya dan latihan jadi bulan manggaranya teh ciri-cirina ieu oh nyata kapan apa cirina
Alhamdulillah. Pesek kan dikenakan. Iya. Pas teh Ente. ada model gampang model kieu model katingali aya ciri-ciri spesifiknya. Sapertos mengoleh lamun katingali nyarios panakono pergi atas pasti. Ciri-cirina. Tempat tuh bisa di kamar atau di kamar. Iya maksudnya kayak jadi ciri fisiknya. Temen Abi aya karangan di dia. Mau main di kamar Abi aya karangan pasti Rano Karno kan. Monyi. Monyi. Ciri khas eta nih kan kena tepi ya bener pangamungna kumaha di ieu kan kami. Da kartun teh itu sadayaan aya sabaraha jenis kartun depan aya anu tina jalmi geuningan di ieu keur ieu oh ieu gambar kartunna kieu aya kartun naon deui gitu Karikatur. oh karikatur cenah ningali bagian dina kartun karikatur teh panjangnya gambar karikatur kumaha Ngartunkeun jalmi mohon kan karikatur. Oh, ngartunkeun jalmi teh karikatur. kari jelema ka akatur kartun urang teh kari kartun Hari abdi mah da alim pusingnya pakai beri gambar teh karimayar. anu teu eta mah pasti kena pusing anu teu pusing mah kari neuleuh gambar eta mah Aduh kamu mah nemalan naon kari cicing we. pas bisa oh Kang Budi teh sabaraha taun eta minuman eta. karakter anu Dina kartun lah tinggal tahun sabaraha teh 8 sabaraha? 85 teh atau janten 85 teh. Terus jantan kan. Karung. Ari karungna Kan satu acan teh ka tahun. Dalapan opat lah nya. Di ayeuna tahun 2022 kari nikmatna berarti tina karikatur. terus tina lalampahan akang lah dina non di dunia kartun maksudnya kayak dunia kartun hidup secara kartun teh maksudnya teh pokok mau itu ieu tah terus dugi ka mana wae kan pengalaman dia mah mau lampahan geuningan sorot mang ieu papan terus ke luar negeri ka mana gitu tina kasenian teh tina karawitan teh gitu tah akang kumaha tah Kang Kumargi kang mah ngartun Sunda nya dan galura mangle ada napi ada buku-buku kartun Sunda. Maka mau we di Bandung. terus sekarang kampus di mana di Malaysia sana Tengah kartun kali ini. oh sama yang tayang Ada ilustrasi kalau buku. oh Mung ku kalamian sakitu alhamdulillah dina tahun kampus Kalangkung teh. Kayaknya anugerah, kayaknya harga di pemerintah. Kemarin tidak kartun, karikatur. Jelema nya karikatur, kari nikmatna. Sakitu tahunnya berarti ya tah ayeuna pami ningali Kang Budi antara upami sifat pewarisan. Aya teh putra wanita tani pisahan sawe lah gitu dididik kamu dicetak dididik kamu raskeun teh Itu aralin mah. hanya ningali ieu mah horor ali tetep kali ngeliat pada kamu di rambut gondrong bisa jantan gitu Pak biasanya anu gitu Oh jadi kartun sih mah jabrik. nah gitu Wisan ah kumis lagi tinggal di Barodas gitu. Itu alain. alim Sekarang tampang eta. Warnanya halus. emang lah sonora alit ya heula ya ya pilih aja terbit mah Udah hari abang mau kedakat tinggal beruntung mah. atau tah Kang Budi upami ngadamel kartun sok tina naon anu inspirasian teh sebab ningalinya kamari kejadian arteria dahan ya udah inspirasian gambar kartun teh gitu tina kajian tenang heula terapi kumaha proses kreatifna terapi munculna inspirasina Dipaksa itu namanya. Dipaksa. Sabab hayang ngomongkeun gen. Budi Rianto teh mimpi piluhun kena masalah ieu. Atuh kapaksa mikir teu bisa oge. kudu gitu teh ngomong toskeun yang urang teh teu cicing mah oge salah urang
baru ada sih ngobrol-ngobrol kartunis segala rupi ada pikiran gitu. Oh, iya. Kapan di awal orang dipikiran? Kapan hari film kartun ya? Iya. Atuhnya. Tong katubolkeun ke opi ya. Oh, ulah katubolkeun. Tah, waktu di kana kartunisnya eta inspirasi munculna kartun. Nah, akibat aya naon gitu tah. Baso. Kan tenan aya pesanan lah pame anu bade mayar, aya pesanan pasti eta. Salian ti eta ya. Rupi-rupi. Tapi dipikir-pikir cakeun mending biasa. Sekapeun urang teh paminial jalmi cilaka ka Talansara. Nu ngarahakeun mah teu geunah apa? Iya. Nu ngarahakeun ka tapi urang mah sok sakapeun sok pakanya kakak. Sok seuri nya. Labu dari ya. Labu aneh mah. Aneh. Eta teh ekspresikeun eta konten segala. Tapi upami ningali lalai misalnya ieu mah ningali lalai sajor ngali eta kan ieu hayang harusnya pantes bari seri ke kantun Biasa. Biasa. Tah heuh, upami ningali nu biasa, Pak. Upami ningali Kang Bodi Suwarna. Oh. Assalamualaikum. Oke. Jadi juga buatkan kartun kan, yang mau bikin karung sering kartun. Tapi ini ngiberan ke pemirsa, lur, jadi ini sama bahasan kuring di Kang Budi tadi ngobrol ke karung lah, mulai tingginya gitu kita mah. Oke bakal ngobrol lebih panjang di anu ngaran Bodi Suwarna. Oke, konten berikutnya. Sakit terlalu.